Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang neraskeun deui kana anca ngalogat matan kitab Sapinah nyata bagian pasal surutu Jum'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Surutul Jum'ati ari pirang-pirang syarat Jumat sitatun eta aya genep. Antakuna tegasna yen kahijieun bukti tu Jumat teh kuluha tegasna sakabehna Jumat waktu duhrin eta dina waktu duhur. Pinten nomor kahiji tina syarat Jumat anu genep teh nyaeta Jumat teh kudu diadegeun dina waktu duhur. Wa antukoma jeung yen diadegeun itu Jumat pi hitotil baladi di tengah-tengah lembur. Wa antusolia wa antusolla jeung yen disolatan itu Jumat jamaatan barina berjamaah. Anu sadajengna Jumat teh kudu diadegeun nyaeta di tengah-tengah lembur jeung salat Jumat kudu diadegeun barina berjamaah. Wa yakuna jeung yen bukti itu ahli Jumat teh arba'ina eta 40 ihroron anu merdeka daukuron lalaki baligina anu baleg kabeh mustautinina anu imah-imah kabeh. Anu salajengna Jumat salat Jumat teh anu Jumatan teh kudu aya 40 jelma anu merdeka anu lalaki geus baleg tur asli ahli lemburna. Janten 40 jelma teh ulah aya ti lembur batur. Wa ala tasbiqo jeung yen teu miheulaan hakana Jumat wala tuqorina jeung yen teu ngabarengan hakana itu Jumat naon Jumatun Jumat anu sejen pitil kalabaladi di itu lembur. Janten ulah aya Jumat 2 Jumat dina sahiji lembur teh. Wa ayataqaddama jeung yen miheulaan hakana Jumat naon hutbatani 2 hutbah. Janten hutbah heula terus salat Jumat. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna hapunten kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.